wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa bi'aqdini mahabbataka wa mahabbataka. Dibayunin sadaya ahli silsilah Tariqah Qauliyah Maksabadiyah Ma'an Suyaya Wabil khusus imamuna wa wadiya Wahina ashabal qabilah Wa sallallahu wa rahmani asyirihi Muhammad Abdul Rasulullah mudah-mudahan mantelas ini panjang kenyuswa dunia disampurnakan kesehatan zahirna salamin Allah subhanahu wa ta'ala bapak berkata karawasi dan berkata kematana kampus kepriyodian dan sayana barakatuh di karomati jaya musim sedati al-fatihah bayinan ikhwan wal-akhwat dan khidmat al-kirat alhamdulillah pulang sadayana biasa kumpulin di tempat sejak mensyukuri nikmat anu atos anu nuju sareng bakal dipaparinkeun ti Gusti umum bareng ngahiung mudah-mudahan urang sadayana hadir di tempat ngurus-ngurus nih kabunya jam 5 Sadaqallahu adzim. Salat. Nah, itulah. Mudah-mudahan kurang sadaya dan hadir di tempat, di masjid, di mushola, digampilkan segala urusan dunia, semua urusan akhirat. Mudah-mudahan para putra putri cuman kurang sadaya sing dijantankan kurang kalian soleh-soleha, berbakti kaki agama segala negara. Mudah-mudahan kurang sadaya dilancarkan milikna, lancarkan segala nasadaya nasalamina, khusus sahibul bait, sahibul maqasid. Bibarakati wa karamati Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Masrullah Silsilati al-Fatihah. Alhamdulillah. Bersepuh tu samirahu airate sasi. Sapi sasi naon? Dulu qada. Atanapi cek urang Sunda mah sasi hapit mun cek pegawai negeri mah tukang menerima gaji sasi Juni wihan pami disebatkeun sasi Juni kamari kaping hiji beureum libur sekolah acara naon kaping hiji apalan semua hari lahir Pancasila kaping hiji ayeuna bulan kahiji kagenep kaping hiji bulan genep awal mulana lahir tahun 1845 dicandak tuntungna hungkul 5 tanggal hiji bulan genep tahun 5 165 hari lahir Pancasila pikir jahar urang 165 bahwa ieu Pancasila ieu negara kenging ahli la ilaha illallah hartos ya hartos Allah nomor kedua pami disebatkan aina sasi hapit cek ibu-ibu lah kawin dina bulan hapit bisi kajepit atunya heueuh masing dina bulan Januari masing dina bulan Mulud oge pentingna kajepit abi ditikakeun ku pangarsa abah hapit
Cek saha kajepit, nya ari pentingna kajepit. Wah bakal sesedri cek saha. Sunnah mursid mah nikah kaping 18, atarapi 13 14. Dan hapi trek nanan oge situ. Pami aina sasi Dzul Qa'dah lebih jah. Dzul Qa'dah. Ari Dzul Qa'dah teh dzul saur santri mah isim 5. Abuka, akuka, hamuka, buka, zu, mali. Kalimat zu berarti anu ngabogaan. Ngabogaan naon? Qa'ada. Mudzakarna, muannasna qa'ada. Ari muannas teh ciri ka awewe. Saur dina ilmu bahasa Arab bahwa tuduh ka awewe teh ayata atau aya curkan luhurna titik 2. Ibu-ibu aya curkan buleud. Aya luhurna titik 2 teh. Ciri awewe teh. Dzul Qa'dah berarti laki. Dzul Qa'dah berarti awewe tah. Kalimat Qa'dah asal eta teh bahasa Arab. Hartosna Qa'dah teh cali. Dina bahasa Arab cali, di bahasa Arab bukan aya 2. Hiji Qa'dah, nomor kedua jalasa. Ieu disebutna majlis. Ari majlis sok lami atau bisa kedap? Majlis sok lami sok sakedap. Ibu sok lila di imam sok lila di majlis. Di imam berarti majlis mah sakedap. Nah ieu betul Qa'dah jalasa mah diukna sakeudeuh. Ari Dzul Qa'dah mah jelema keur jalma nu loba diukna. Hartosna dina bulan ayeuna khususna urang kudu loba diuk. Menjadi dukun, duduk tekun. Lain maca jang jawokan, suara bisa turun yang juli kan saya lain. Atau jang jawokan, maca nang ngagederna teu aya sanesnya eta zikir la ilaha illallah. Di masjid, di bumi, teu boga duit zikir we. Ari teu boga jalan usaha mah. Kecuali mau boga jalan usaha nya intit zikir wae. Zikirna tos aya bagian zikir kopi. Itu ikhtiar, niat keluar di bumi niat ikhtiar hasil. Lamun seueur zikir pami seueur Dzul Qa'dahna. Ku sabab Dzul Qa'dah loba cali sasih payun aya Dzul Hijjah. Benten Dzul Hijjah sareng Dzul Hajjah. Ari hajjah mah nyaeta Dzul Hajjah jalma nu boga duit berangkat ka ditu Mekah sareng Madinah. Hajjah haji disebutna. Ari jalma nu loba diuk mah sanes hajjah, sanes haji, tapi Dzul Hijjah. Naon ari hijjah? Kusabab loba diuk hatena pinuh ku asma, pinuh ku cinta, pinuh ku jenengan Gusti Allah unggul. Hasil di mana? Hasil Dzul Qa'dah. Anehnya kasetrum gitu ku jangkatnya. Anehnya itu karena anda pernah ngeganggu juri kita lain mikir dia apa. Tos biar dia tak Dzul Qa'dah. Naon makna dina Dzul Qa'dah? Zalna nyaeta saur pangarsa abah zauq. Naon zauq? Zauq teh rasa. Ibu sareng bapak. Papendak jorojoy aya rasa bobo baheula da ieu mah geus eueuh. Nya ieu mah harusnya asing eta aki-aki di sini kusuk. Ieu mah papendak bapak sareng ibu jorojoy we aya naon? Aya rasa. Aya rasa. Jadi we nikah, oh eta si ibu, eta si bapak berarti panggeulisna atau panggantengna sakolong langit teu tanggung-tanggung. Ibu gaduh caroge teh salaki panggantengna sakolong langit.
buktina ibu neangan salila-lila menangna eta. Ganteng jeung gelis relatif. Jadi walaupun cenah pamajikan batur, budak batur leuwih geulis, da eta milik urang. Gitu. We handai. Rasa ayeuna ibu sareng bapa ari rasa teh kan ayeuna dina nyawa. Dicabut rasana, dicabut nyawana. Ibu kersa 2 poe 2 peuting uleum 2an dina di kamar. Kesamua. Berjauh kieu berjauh kurus. Komo geus diwehan mah. Bakal kersa moal. Moal teu aya naonna? Nyawa. Teu aya nyawana, rasana tos teu aya. Alias bapak jeung ibu abdi sadayana nyaah ka istri atapi ka caroga atapi ka istri teh nyaah kurasana eta tah. Atos teu. Teu kudu beli ka hati. Atos teu. Eta rasa. Contoh. Ieu cai sagelas. Oh itu iki aku anu jelas lah. Ya tulah. Ieu aqua pangawasna sabaraha? 2.000. Apalah anu sok meuli mah apalah 3.000. Utara meuli mah sabaraha nya? 3.000. Ieu aqua pami dieusian teh manis sabaraha pangawasna? 6.000 lah teh 7. 3.000 sabaraha? 5.000 lah 5.000. Lamun dieusian teh 5.000. Tapi lamun dieusian madu sabaraha? Biasa janten 100.000. Sarua sakieu tapi bedana naon? Rasa. Ibu nu tos ditalkin, bapak nu tos ditalkin, jeung nu can ditalkin, bedana naon? Rasa. Aya rasa nyambung emut ka Allah. Da batur kele teu hayang dalam sadar mah da hayang. Ngan ku Allah we teh dijebak kana mayasya. Urang udah sombong, naon sababna? Terkadang urang oge pah eta teh gode-godana pedah ku Allah we. Maksud jenengan nana kersaeun dina jasad urang nu kotor. Aya kunci ompol, aya tai jeung sagalana. Jelema loba dosa ieu jenengan Allah nu Maha Suci masih keneh kersaeun nempel dina hate urang. Sia geus. Gitu. Naon bedana? Naon bedana? Rasa. Ibu-ibu nu tos ditalkin, nu ngamalkeun jeung nu henteu, bedana rasa. Sarua wae jetulna mah kitu. Ibu-ibu nu rajin manakiban jeung nu henteu, bedana rasa. Ibu-ibu nu sering subah ka pangarsa Abah, an-nadru ila wajhil alim. Neuteupna ibu kana pamunteuna jalma nu boga ilmu kantenan Abah mah. Ibu ningali kana beungeut abi, aduh, lumayan lah saeutik. Saeutik. Saur Ki Asep ieu Ansori siapa? Ansori. Amari manakib di Ijal. Tah eta ulama sagara ngobrolna capetang, tapi hanya kal amaliah nama eleh ku Abah. Aku nya gajidaan ngabandingkeun teh. Itu an-nadhur ila wajhil alim. Ibu ninggal kana pamunteuna jalma boga ilmu. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Leuwih alus sibatan ibu boga duit mang miliar-miliar aya jalma beelian abid. Dibeli ku ibu dimerdekakeun 1000-na. Mending kene ningali pamenteu ulama. Atawa julusa kasaatan fi majalisil ilmi. Ibu calik di majelis ilmu ieu saja sasaat. Khairul laka leuwih alus sibatan ibadah 1000 tahun. Ieu jeung ulama ecek-ecek. Komo sareng pangarsa. Sabaraha duit sih apa sih dia? 20.000. Wasalamaka uluk salam anjeun keur boga ilmu. Wah, cek kedah di ditu di dieu we cekak. Kantenan biasa papendak ka pangarsa Abah. Wah, luar biasa lah, terus luar biasa. Jadi selangsulan deui masalah rasa bapak ningali ca istri
aduh ieu teh asa kurang renyet ieu teh. Nah, eta rasana geus kolot berarti. Geus kolot. Jadi di mana-mana diasupkeun teh hese balik deui. Hese balik teh hese ngenyoy. Atana ieu jadi parawan. Oh, kasam jeung samping kalolong. Jadi susut. Ya Allah, eta teh rasa tingkatkeun rasa urang ku dzikir ka Gusti Allah. Sabab tos langkung hapunten kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.